kamari teh rek dilanjutkan moal. Cak mana baju orang keren tuh. Ah biasa wae okos nukur kamari. Ah bodo amat, yang penting gaya. Dewi. Dewi itu yang geron oge. Orang embung jeung si Wayu mah. Di sana Embung ayo yang geus tadi tuh. embung. Terus kumaha? Urang embung ka ditu Emang ke kamari ngomong nangga sih? Si itu arek nembak urang tapi urang na embung. Geus tolak we. Di urang dek nyamperkeun halanya ka budak we. Oke urang nyusul. Aing karunya dah kasih Wayu, si Gena mah ditolak. Dewi, dek ka mana? Urang dek ngomong pat mata. Ayo ngilu. Tungguan heula Geus urang hanyorangan heula. Itu tuh di ditu loba awewe nu gara nulis. Urang minta jawaban anu keur kamari. Urang bung jeung maneh. Urang geus boga nu lain. Maafkan urang we. Yang geus satu embung mah embung maksa. Maafnya urang geus boga ka maneh. Sekali deui minta maaf. Maafkan urangnya yuk. Urang geus boga nu lain. Lainna urang teu bogoh. Yang geus satu urang ku urang maafkeun. Nuhun waktuna. Maafnya orang geus bebeakan, geus sayang banget ka maneh, tapi naon hasilna. Yang geus mah bareng dengan bunuh. Maneh kunaon? Maneh ditolak. Geus tong sedih. Masih loba awewe mah. Di urang geus ditolak. Maneh tetep sahabat urang. Ulah gagal, ulah lemah. Si Wayu ngomong. Tong naon? Keur tadi si Wayu nembak urang ditolak. Geus karunya gak cerit. Baiklah, punya ai urang teu bogoh. Ayo balik. Yuk. Yuk lo putus asa, maneh masih aya urang. Di urang aya sorangan heula. Andai maneh nyodi tentang ate urang anu geus nyeri, anu geus ditolak, urang keur hayang sorangan heula. Urang tetep sahabat maneh, moal ngaleungitkeun. Urang ge sarua yuk. Pernah bogoh ka awewe. Ditolak kos maneh.
Jadi hati sebenarnya. Dah, ayo jaket aing kemana sih? Masalah ini mana sih ayo? Gini jaket orang yuk. Ini mah jaketnya saudara punya beja lah. Oke, buat kalian video kali ini yang part 4, tapi nanti menuju mau ke part 5 gitu kan. Mohon maaf banget ada kesalahan gitu kan, malum lah, ini kan baru pertama kali. Baru pertama kali sih anak-anak kamu gitu yang masih SD atau masih SMP kan, masih ngikutin kayak gini baru pertama kali, malum kalau dia gagal kan. Dia kemarin Yul dia namanya Wayul ya, ini jadi pemeran utama waktu part 1 yang kedua itu. Ini namanya Endut nih. Ini namanya Endut nih atau Andi ya. Kamu waktu acting itu kayak gimana perasaannya, malu atau kayak gimana? Malu. Malunya kenapa? Emang malu? Ngerakun. Oh, ngerakun. Mana kemana posisinya? Sampai kemana rasanya? Ngerakun apa kemana? Oh, berarti malu bangetnya. Mungkin minta doa we pasti ya episode akan dilanjut. Oke. Salam segala rupa.